Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sayana kumaha damang. Mugi-mugi urang angger dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sumawonten dikayaan pandemi anu beuki parna ayeuna. Dikawitna hayu urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala margi karuniana urang tiasa ngiring acara ieu. Hantep poho salawat sareng salam ka baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi salawat anu ditaekeun ka baginda tercurahkeun ka keluargi, rerencangan, sarta pangikutna dugi ka akhir zaman. Amin. Amin ya robbal alamin. Sadayana anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tangtos anjeun terang yen kasus corona anu langkung positif di Indonesia dugi ka dieu. Baheula ngadenge wartos puluhan jalmi anu positif dina sapoe wae parantos midamel rempan. Sumawonten ayeuna ribuan jalmi dina sapoe. Nanging palembung ayeuna kedah jumeneng ngarendeng kalawan kaayaan ayeuna. Urang periogi didamel, periogi menangkan upah. Damel ti bumi sababaraha parantos dieureunkeun. Maranehanana mimiti lebet kalawan protokol kesehatan, kitu oge sakola. Tipikasieuna na bahaya anu urang menangkeun lamun kajabi bumi seueur keneh jalmi anu lepas masker, ngobrol padeket, padahal teu nyaho kumaha kaayaan kesehatan si lawan bicara. Protokol kesehatan lain mung sebutan, eta teh cara urang nyanghareupkeun kaayaan ieu. Teu kengeng abaikeun saur kasebat. Lamun sadaya jalmi ngiringna bade nagara ieu tiasa nurunkeun grafik positif. Utamana haturan putra-putri. Paranehanana teu acan terang, perlu sepuh haturan ngabejaan. Mimiti ti kumbah panangan, nganggo masker, sarta ngurangi ameng di luar. Hayu urang ayeuna beuki aktif ngiring protokol-protokol. Henteu seusah beuki sadayang dipegawe bade ngarobah kaayaan kabiasaan. Abdi ajeng sadayana ngagaduhan kasadaran anu luhur dina nyangharapan pandemi ieu. Bayangkeun kumaha jantenna lamun urang sadaya henteu ngiring anjuran anu sae. Maka panyakit bade sumebar oge di sekitaran urang. Periogi diingat yen dameng teh hiji perkawis anu awis. Henteu loba anu abdi sampaikeun dina pasamuan ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan pangucapan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.